kebahagiaan, kesempurnaan itu tidak dapat dicari, tapi diciptakan. Mana tuh siapa pusasi sih? Hampir gitu. Merasa diluput apa dia? Nanti gitu kan. Iya, itu kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah tepang deui dulu salembur Balai Sakota dina acara Ceuk Beja. Mananya. Penonton mah. Aya itu Itu loba. di harana. Karena anu di luhur anu di tengahnya. Bener biasanya tadi dikeprokan ya, namun dikeprokan. Oh nya kudupan jadi nambahan Semangat, Pak. Semangat. Cek kapten ada mah kurupukan. Tadi Alhamdulillah biasa tepang di channel Sangkuriang di no acara Ceuk Beja. Hanya Geus ayo ya. Alhamdulillah ya wong ayeuna urang ngabahas sejarah hanya sejarah jalan mau di dinosaurus. Ayeuna teh kan bulan April. April. Bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan bener. Tapi bulan April. Tapi bener tadi sebenarnya mah kan dinosaurus teh aya sejarahna. Tapi di libur nasional kalender memperingati dinosaurus. Padahal eta museum naga aya pira kitu diperingati atuh. Saya berani yang tanggal lah. Deui. Esedak ya. Lobating sih. Nah, nincak di bulan April, ya sasi Ramadan oge, Tong ditincak. naon atuh? Tepung. Tah, Tong ditepungan. Nincak. hah? Nincak. Kan sekarang nincak. Nincak. Kita nincak teh di bulan Aprilnya, namun ningali kalender mah sok aya hari memperingati di bulan April teh. Nyata tentang salah Nyering. Nyering salah sahiji pahlawan nasional nya nu kasolona teh Ibu Kartini teh. Oh nya. Nah, Kartini ya. Nyok. Nyanyi bueuk ini. Nya kieu ditanya kieu we. Nyapirakeun bae. Tah gitu. Jadi ya konten dia di olahraga ini Eling hari Kartini. Nah, kurang dia mah bahasa Apa itu teh? Kaping 2 hiji. Kaping 2 hiji. Aji rumus eta we. Kaping 2 hiji April. Eta diperingati sebagai hari Kartini. Anu terang itu sejarahna kumaha Kartini. Aji. Sama. Anjing cengit diajar. Aduh anjing. Kan urang teh sabangku Heeh. Eta maneh nu ieu mah anjing. tapi mana nu jago sejarah mah? Ah, siap. Oh deui urang euy. Pabaliut jeung dengan beasa cenah. Ini mah Ceuk Beja ya. Ini Ceuk Beja sejarahna gitu kieu. Raden Ajeng Kartini. Jadi urang mah nu apalna teh pokona mah pahlawan eta teh. Lain pahlawan dia lain. Ieu mah kuburan Salah sahiji pahlawan nasional. Heeh. Tah Ceuk Beja Raden Ajeng Kartini teh katurunan Ningrat, Ceuk Beja, baheula gitu. Jadi baheula mah di urang masih kene aya kasta-kastaan gitu lah. Ya. Ningrat. Jadi aya tingkatan gitu. Tah Raden Kartini teh kalahiranna nya di keluarga Ningrat gitu. Dilahirna teh. Tapi manehna loba rasa aya rasa ieu aya rasa
nyaah gitu ningali masyarakat di sekitarnya, terutama kaum awewe gitu. Terutama kaum awewe gitu boga sekolah gitu, boga pendidikan. Akhirnya mana ngarintis jeung sekolahan khusus yang awewe gitu. Mungkin kayak nama kasohorna teh sebagai pembebas ini kemerdekaan kaum wanita. Ajeng Kartini teh wanita. Katalah nama pas zaman Presiden kahiji. Iya. Kita aku ya. Ingin kapal meteran presiden sih. Oh sih. Lain dong sumpah lain. Lain. Kieu. Ya. Hah? Gitu. Nya pasti abah dari sekolah tuh. Sekali aneh wae. Tapi bener paling favorit urang ka presiden kahiji itu. Lamun dibandingkeun cenah ieu cet beja gitu. Oh, masyarakat Indonesia teh mending keneh eta atawa mending ieu gitu. Nah, dibandingkeun gitu. Tapi nya ngomongin dibandingkeun mah KBG masih aya plus minus. Oh iya. Bener. Terus eta mungkin kan keharupna pasti ngeunake zaman ayeuna ibarat musik itu terus saya tahu bahasa eta mah malah ieu ngaran lagi. Baheula mah wae. Oh, Kan gitu. Jadi dicetuskeun teh teh ku presiden kahiji nya teh Soekarno. Nah, nieling teh setiap tanggal 2 April. Sebab 2 April teh nincak karena kelahiranana Raden Ajeng Kartini. Jadi diperingati sebab manehna bawa perubahan gede dalam bangsa gitu. Ya, pengaruhnya besar bisa. Nah, ieu disahkeun teh di tahun 1864. Urang maca lahir urang. kudu popat urang mana kolot mana nih. Itu lah tuh. Urang kalau itu macan ding Tinggal di mana? Tahun genep 4. Wow tuh. Genep 4 urang salapan 30 tahun saacan urang lahir. Nya. Otomatis. Yang Islam mau akan di pikiran Indonesia teh. Nah, tahun genep 4 disahkeun ku Presiden Soekarno bahwa tanggal 2 April teh diperingati sebagai Hari Kartini. Sebagai iyalah sebuah bentuk apresiasi manehna dari perubahan. Jadi si jasana teh kainget wae tempo tanggal sanu teh nyai urang ngahargaan perjuangan nama poe naon gitu jadi masalah. Dengan cuma ieu kata nanti nya dinaikeun derajat. Awewe. Anu disebut emansipasi. Nah, emansipasi. Eta teh emansipasi. Nanti semua dipikiran lagi dia Emansipasi itu mah pokoknya mah teh emansipasi teh kieu persamaan hak nya laki-laki dan perempuan. Anjing lah itu mah. Lagunya kayak gitu. Jadi dicetuskeun teh ku anu. Sabenerna namanya di urang gitu di tanah Sunda ge aya hingga Raden Ajeng Kartini teh. oh ayahnya Aya menjuang ke pendidikan kaum awewe terutama di wilayah Jawa Barat. Aya di jengaran jalan hotel lagi aya. Aya jalan di jengaran jalan. iya Jeung ngaran hotel. Aya Dewi Sartika. Oh, anjing langsung seri sedang. si Dewi Apa tuh? Kumaha aya laguna? Aya. Kumaha Ci? Jalan Dewi Sartika jeung lapang Tegalaga tapi eta teh ulah salah. Pan aya ngaran jalan oge Saritem. Tapan katalah ku batur anjing geus Saritem cenah maneh sok goreng. Padahal eta teh pahlawan. Pahlawan Saritem teh nya. Saritem teh. Saritem teh eta teh ngaran jelema. kamu karek kapal aslinya Ngaran jelema wae eta teh Saritem teh. Jadi bedanya besok lain masalah gitu, urang pun mendalami sejarahna gitu. Cing bisa itu ditem mendalami onto. sekante Itu, tapi anu pea apa lu urang. Aya nu nguku tuh. Tapi apalun ka dieu di geroan we geus ka dieu cenah. dagang kacirian Tapi ada orang dagang minyak ka dieu. Jadi Saritem teh eta teh ngaran jelema.
Heeh, kamu nggak. Tulis itu teh, ulah salah. Sarua Nah, Jadi jadi tokohnya pahlawan disebut pahlawan teh tiap aya nu jadi cenah aya masalah benar gitu nama eta mah tergantung yang cek jadi wae. cek ya. Tiap aya nu jadi awewe kitu kumanehna nu hayang bebas ayeuna kumanehna dijai ku sari tempat eta itu jadi rasa kapal tadi itu namanya. Tapi kan lobana oh nyangana oh suritem oh goreng gitu nya. Urang rek nanya kunaon si saritem aya si saritem eta teh lebih ke jadi goreng image-na. Nya kan cicingna di tempat nu salah. Panang keringan tadi. Lain cicing di tempat nu salah maksudna tempat eta teh katalah teh tempat prostitusi. Nah, cicingna didinya padahal manehna cicing didinya teh hayang ngajait awewe anu kapaksa jadi nu kitu. Gitu. Nah, eta kan nya bentuk pahlawan juga kan. Bilang gitunya di Lain mau ya ini. Aduh, jadi intinya orangnya boga pahlawan teh di Jawa Barat tadi salah satunya teh nyata Dewi Sartika. Malahan anjeunna teh salama di daerah Cianjur yang sekolahan teh lepas sepuna ngantungkeun pindah ka Bandung. Ternyata di Bandung berarti kongsi di Bandung. Di Bandung teh nyen sekolahan teh di Pendopo. Di Pendopo Kota Bandung. Oh. Nah, ajeuna nyen sekolahan di Berengaranna teh sekolahna teh sekolah istri gitunya mutelepat mah ini koreksi lah mutelepat mah gitu sekolah istri tadi di komen. sekolah istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Nah, selain ngajarkeun tentang bahasanya, kita diajarkan bahasa Sunda, bahasa Melayu, diajarkan ke Dewi Sartika di Pendopo teh. Mana lagi ngajarkan ilmu-ilmu tentang di luar lah, mana lagi pernah sekolah gitu karena tadi diajarkan di baru udah tahu. Nah, karena katalah di Jawa Barat mah Dewi Sartika, pahlawan pendidikan, anjeunna. Tapi yang ieu nama eta era Kartini nya nu ieu nama nasionalnya nasional. Pionirna mana itu teh? Pionir ayeuna ka Dewi Sartika di wilayah Jawa Barat. Tara anjeunna ge tos pernah kenging ieu penghargaan di zaman Belanda nya. Namina teh penghargaan teh ieu orang ngacai ngabdi. Orde van Oren Nassau teh ini bahasa Belanda. Yang Itu mana ngaranna Stephen ini. Eta mah Walanda tuh. Hah? Bahasa Walanda. Bahasa Kenapa saeutik geuleuhna can bisaan namanya mah. Oke, itu mah ya. ya tadi Diajarin lagi. Aya leuwih ti hiji saperna mah di Tanah Paksuna teh salain Raden Dewi Sartika nya aya oge Lasminingrat, terus Raden Siti Jenab, sareng Ema Pori Dirija. Loba deui. Loba nu ngangkatkeun harkat martabat derajat kaum Allah. Malah dicak menjakan agama mah jauh-jauh ribuan tahun yang lalu ya. Aya diriwayatkeun ku Rasul teh bahwa awewe di agama orang gitu nya di Islam tuh harkat martabat paling luhur. Sabab saacan datang Islam baheula gitu nya awewe teh ngasa ukur dijieun cocokan. Ku kaum budak lalaki lah dijieun budak itu. Apa kerjaman Baheula jahiliyah. kerjaman walana gitu. Tombol jahiliyah gitu nya. Anyar oke. Kan diperbudak. Zaman Rasul dulu saatan diutus oge kitu tah. Loba nu bahkan lamun aya orang Arab ngahirkeun budak awewe teh jadi aib dikubur. Jadi dikubur hirup-hirup. Teu cenah hirup beuleuh. Nah, asup ismari. Nah, baheula tah teuing aya namanya macet teh. Ayeuna saperak datang Islam ku Rasul tapi dibedaan bahwa harkat martabat seorang wanita teh lebih luhur perlu dikawal. Apa aya sana obrolan jeung sahabat nanya si sahabat dia selamun di dunia ieu selain Allah kudu urang dikahormat saha nu dipanjit teh kan Hindu Kudu yang ka indung, ka bapa. Mun awal we urang mah aya. Terus ditanya deui ku sahabat terus ka saha deui indung dua disebut kayak deui bukan dua teh indung Pan ini tanu nu katilu nanya deui terus ka saha deui indung deui terus tilu atau berarti indung teh nu kaopatna ka saha karek ka bapa jadi cenah
tilu kali nyebut ngaran indung, sakali nyebut ngaran bapak. Jadi kuduna kumaha hiji bapak tilu indung. Itu menang gitu. Sieu kadinya mah nangkapna. Hiji banding tilu cenah udah aya. Jadi tenan naon. Ya, aing ge. Nah jadi kadinya nincakna. Geus aya. Ayo jelema mah multi tafsir teh. Multitafsir. Sama mana jadinya. Nu penting mah ulah keluar jalur. Ya inti nama berarti harkat martabat seorang wanita teh paling luhur saat kenal laki. Sebab disebutkan lagi tilu kali. Bahkan diriwayatkan oke surga teh aya di nu talapak kaki Ini pernah nyangan kungsi acan asli. Ini kan salah kaprah gitu. Lain Itu maksudnya lain gitu. Dikorekan itu lain gitu sih maksudnya nya. Gimana nya? Nah, iaan jasa ibu. Orang can bisa melantarnya. Ya, sudah antar. Muamal ya, mau dihargakan muamal. Hanya mau tuh, mana mau karena video itu Paling bisa di kahon mah. Tetapi lamun ningali aya fenomena ieu nanya tentang ngartikeun emansipasi ya. Kartini milenial teh nih. Kartini milenial. Mungkin aya nu teu sakabeh awewe ngahartikeun emansipasi teh bener gitu jalan. Ya pan kurasa geus bisa ngalamin sorangan jadi salah Iya bener. Ya. Teu saeutik loba Oh baru. Nya pamikiran kitu teh. Cemeja imanya. Cemeja. Seolah-olah manehna kurang Kurang sama duit. gawe ngalamin sorangan. Penghasilan kumaha leuwih gede ti salaki nya. Jadi nggak kerja eta nya. mana mau dia cenah mere sakieu urang bisa menang sakieu nggak bisa nih gitunya. Padahal mah eta teh salah. Bener salah ada cek agama ge lamun rumah tangga mah kudu aya izin. Karena naon ge disalah. Ulah ka ditu ka dieu tanpa aya izin. Nya. Komo teu puguh teh ka ditu ka dieuna. Anggar da tetep salah ku derajat mah masih kene Paling luhur. Salah kisi aja. Dan Gimana nih? derajat. Oh, derajat. Oh, tempat masak. Tidak akan itu ya. Kayak asing pakai tau. Jadi teh nya aya lagu oge aya. Aya. Ini eta. Iya. Dan mana dah iya bongan kieu atuh dah. Mang Dul. Oh, sing wae. Aya masa etik. Saeutik. Nya emansipasi kan mincakna kan salahnya. Sampai loba lagu lah nya dijieun. Nah eta zaman kiwari ge judana masih kene relevan lagu teh. Dulu loba nu kejadian ayeuna nu di si lagu eta teh jadi kejadian teh loba atuh zaman ayeuna mah. Ya sok kata lagunya saya mah kabogohan gaduh. Dijemput nanti itu omong. Justru kan nya. Teh ngawa duitna. Salah teh. Ngaku nama emansipasi. Emansipasi cenah. Eta alasan teh alasan teh. Jadi alasan tajam kanu sebagian anu salah ngatur kaprah salah kaprah. Sok cing apa tuh laguna gitu. Ingat pan pabaliut cek urang ge tinggal beas. Nah, kudu saimbang atuh. Sok tanah. Jadi ke lah. Ada dia lakukeun. Amin teh kitu lah. Sok. Telepon ya. Telepon lah atuh. Kewe di telepon geus rame. Aya mah can rame. Sibuk ya. Mang Dul lagi. Rame di telepon. Aya awewe zaman ayeuna atuh awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala laki cenah emansipasi kali ku tengarti bisnis gerang penting bisnis naon juga teh teuing salaki imah jaga tulang panggung anak diasuh cukup khusus terjebak hayang mobil mewah
des. Jadi bejat. Lah, jadi tenang naon sebenarnya mah emansipasi teh. Iya, Nah, itu cuman cuman tadi lobanya. Lamun jalanan bener. Jalanan bener. Ya, aku udah inget eta nu di kodratna kumaha. Kodratna wewe-nya gitu. Jadi ulah leuweuhan lah. Tong jadi asa gede hulu gede. Bayawak anjir. Bayawak ngaletik anjing apa mana disebutkeunna bayawak. Oh. Daripada jadi hulu gede mending kena sina lobanya hulu leutik. Nah, eta hulu leutik. Hulu leutik keng gedean. Bayawak anjing. Naon itu? Hah? Tinggal leutik nah tinggal lama gedean teh. Saya dongeng eta teh. Mana jorok mah dongeng. Nya ada orang Sunda mah kumaha nya euy. Ngomong ke jorok dia kan nyawa hulu leutik digelang gitu hulu badag gitu. Aya dongengna itu. Jadi aya si Mang Usep mah dongeng. Tadi di awal kenalan bae tenan. Ah, sarapa lu. Aku artis. Oh, kalewat eta bae lah. Jeung ieu sainget we ka Alepis euy. Tuh, kampungna Alepis nya ke kajakan dah. Lain, tek lebaran mah sibuk kan. Oh, ujung-ujungnya. Kayak urang kan kebagian nongkrong ka Alepis. Ujung aya we, ujung Alepis hiji. Pokoknya Eta. Nah, dongeng ya banyak di lembur sebenarnya. Aya budak udah di ngaran nasanya budak. Si Acem itu. Ah, si Ocem, si Isal. Isal. Nah, budaknya ngaran teh Ocem. Nah, budak teh ngaran teh. Nya tuh budak teuing lah geus remaja, sekolah gede. Resep nate si dulu nyoseun. Berukan. Unggal deuk magrib teh pasti nyoseun lagi. Ci waktu ieu kepetelan panas. Oh, ku ieu ku areng. Hai. Kuat we ka tetanggana, aya tetanggana teh jenis lah gitu. Jenis gitu kolot-kolot di lembur sebenarnya. Jangan kembang gitu. Oh, iya. Jamur. Jangan di bawah umur. Kata-kata teh. Mahmud. Mama muda. Mahmud mah turana itu mah euy. Jamur. Naon? Jangan di bawah umur. Oh. Eta randa teh janda. Mahmud ta. Jangan di bawah umur lah ceritanya. Ce cenah. Duh, ya abi ieu cenah ka beuleum leungeun kunaon obatna. Terus cenah di tukang aya munding. Wah, apa ieu ya mah. Oke, langsung apa dari kana lah. Colokkeun cenah eta kanu bol munding gitu. Pada paribasa ya, Paribasanya ke tukang mah coposkeun ieu kudu bol munding teh. Oh, bener itu nyeriteun. Nah, isukna teh da kitu pagaweanana mah magrib teh nya. Kejadian deui gitu. Ce di mana ce ini tukang ce. Oh iya sok jadi ngebahas bola mending aing mah. Teh tadi ngadongeng jorok ya. Sok colokkeun deui cenah ka dieu da jadi ke di tukang da ke zaman baheula meureun. Di lembur teh meureunnya ada poek meureunna. Bayang keur nongeng. Gitu. Blus we nya diasupkeun. Ya, sukeun kan naon eta? Diasupkeun Kan mimiti kan ieu munding. Beda nu kadua. Kali nu kadua mah si Jamul eta teh ngorowok. Aduh saya sacem cenah ieu maneh. Ieu mah lain yang munding, bae we cenah asupkeun dia lain curug. Nah gitu Bisa aneh. Aing ge hayang gitu tah nu jadi si eta. Ya. Lain munding mana mah ini? Hah? Lain munding. Naon? Mbe. Lah sarua. Kita yang kayak dia udah suka kan bol munding, anu kaduana mah. Tapi udah salah sih. Sebenarnya udah salah. Soalnya pantai nyawa teh ya. Ya, poe. Eta cenah mah Tapi tadi salah nama kan geus buku curug di dipanangin ayo di nu kadua kan bae sebenarnya curug. Nah, eta nu jadi pertanyaan. aing mah dongeng cek beda. Udah dari Banyol Sunda. Banyol biasa. Nah, balik kurang balik deh tadi ngebahas tentang emansipasi di zaman Kiwari ya. Kudu nama nggak kalah anak tekan jalan bener. Emansipasi Kan loba nu ngartikeun ya. Salah teh. Lama balik deh misalnya kudu berkontribusi ya jang negara, jang daerah gitu ya jadi awewe teh itu tuh tong jauh-jauh lah jang keluarga nggak ada manfaatnya. Soalnya menaon hiji jelema goreng salamuhur ka bawa main gitu. Bener. Kita kula tong sok
Pirueun Goreng patut. Itu goreng patut. Lembur kopi garoreng. Jadi kabawa kabeh gitu. Beda-beda ngaran lemurna. Ngaran lemurna jadi kalah goreng. Ya tadi saritem. Tadi saritem padahal itu teh ngaran pahlawan. Pan didinya teh ya saritem terus jalan non. Jeung Dewi Sartika gede deketnya. Eta kan Dewi Sartika ka pahlawan sarua. Gitu. Eta lo bahkan didinya jalan-jalan anu ngaran jelema di jeung ngaran jalan. Oke, nanti itu benar jadi kata lah. Eta. Enak sabar ya itu. Tuh si nanya kan. Ada ngabokin. Kalau urangnya euy nginget-nginget carita. Kan ieu sok baheulana di ditu apa matang dagang minyak aing mah. Oh, dagang minyak. Aing lain aneh-aneh. Cuma teh daging, dagang daging. Minyak naon dengan. Tuh kan mau gedean gitu. Jangan wae. Tak gitu jadi orangnya kudu sebagai lelaki makanya kamu sebagai kepala rumah tangga Ya intinya mah kudu saling menghargaan, saling ngiringan bisa ngajaga ngarasa pan aya cek bahasa Indonesia mah kebahagiaan, kesempurnaan itu tidak dapat dicari tapi diciptakan. Karena harus sempurna mah ya ieu pokok gitu cenah cek bahasa milenial lah gitu. Wah orang cenah yang lu sampurna teh ngan rokok ini. Hayang bagja paeh we cenah gitu. Soalnya naon ada dunia ya itu dunia disebut lagi dunia fana. Iya bener. Hayang bagja yang jongjong paeh we. Coba ulang menghadapinya walaupun jalan usaha. Nyikapi tadi emansipasi di jalan usaha. Menangnya gawe menang awewe. Menang. Halus justru. Halus. Karirnya sekali. Ya eta balik deui ingat lakon kata mah. Balik ke kota. Pas ngejalanin. Gitu teh lo Pak. Ngerasa meneh boga gawe, boga penghasilan sorangan, komo. Jadi ngalunya hasilnya leuwih ti salaki. Kayak itu teh nu jadi manehna naon disebut nanti gede teh ieu gede hati teh asa aing teh. Tahu bener. Aya dongeng kabaya. Jadi nyaritakeun tentang soal ibu-ibu tapi digambarkeunna jadi mau. Jadi mau nate mau betina. Boga budak hiji, boga bapak, ting bapak nanti ka mana. boga budak bapak di mana. Ya orang semoga tapi tinggal mana gitu. Layak nya tadi lah jenis saya misalnya. Tapi caritana di leuweung. Ieu mah dongeng penibing. Ya dongengna ceritanya aya mau jeung budakna. Di leuweung teh caritana mah kebakaran terjadi kebakaran hutan ya kurang leuweung. Mau jeung budakna teh lompat ngahindari kebakaran eta saprak karena lompatnya mau jeung budak eta teh kecapean budakna apa sebudak mau be cek budak mau lain cek budak si mak lain budak mau aya dahar tuh tujang kelas cenah da teu katingali can aya kadahara aya dahar ucar cek budak mau aya katingali tiga jauhan teh sarua uca jauh atuh aya uca cing atuh di dieu udah kantosan kumaha udah uca udah gatunya ngarana-ngarana ge mau betina gitu. Nah, meureun mah tarik kudu. Oh, nya mau bikang mau betina. Mau bikang kudu patrek terus itu tarik kumaha. Udah tah. Si Ucang ningali udah diberi ku eta ku betina eta. Mau betina. Ucang ka semak-semak. Rungkun aja. Semak-semak paling rungkun. Tah. Ingat-ingat kana rungkun. Masuk kana rungkun cenah. Si Ucang mah ada leutik asup. Si dia mau bikang ya asup kadinya tapi kejebak kagencet. Maksa kurung-kurung eta. Teu bisa gitu. Karena si Uncal jalu ieu nyaun eta mau bikang teh sila cenah kegencet mau mon. Nulungan mau kegencet cenah gitu. Mau kegencet teh keluar ti nu rungkun eta teh cenah. Ningali ka tukang teh. Da sagalak-galakna geus cenah Bobi mau tapi da kecepet bikang ketinggalan kita nonggeng sana bikang teh ih jalur ya Uncal teh hancur
Pokoknya sekali si uncale anjlongkeun udah ketinggalan di tukang kan kecepet nongeng ceplok udah cerita namanya lakuin ya ceplok ini teh si uncale beri heot tadi kita anterin lagi di mangsa jadi dibalik jadi nggak mangsa kayak singkat cerita gue bisa lolosnya si mau teh balik ke budak mana mama si uncal teh nah tadi bawa nah emang tuh benar mana tuh si pusasi sih hampir oke uncal tak urangnya besok gitu awet teh udah ulin jarambak gitu ka dieu iya bener di mana di Ancloman ku sawae gitu kan sanajan tara misalkan single fighter bahasa milenial lain bahasa single fighter teh sagala nanaon diurus ku sorangan ada teu boga bapak boga budak parabaneun keluarga parabaneun tapi lamun jalan halus mah halus barokah itu ulah juga tadi apa aja dia tadi bisi kayak kalahkan jadi karanjau kan macam eta sih salah asli nya aya pemikiran tadi saanya metode ieu cenah aing jadi bapak gitu banyak gitu, tapi sih jadi gitu. Nah, akhirnya loba jalan besaran ngomong-ngomong, nah emansipasi teh ya gitu. Asal-asal kalau bisa nang rezeki, salah ya. Benang batuna ya tadi. Akhirnya gitu, tanya ulah nyalahakeun dino emansipasi wanita teh emansipasi. Itu ya ningali ya AWG ke KBG nya. Kan tadi itu sakabeh itu. Itu beda. Si awal teh bener-bener kudu nanti nih. Orang ingat ka indung gitu. Awalnya lah. Jadi kudu umanya bener-bener dihargaan gitu. Dihormati tadi. Libatan tadi kan sacan ka bapak ngomong heula. Awewe teh di agama mah paling hukum. Kita kurang kudu bisa ngajaga orang sebagai laki kudu bisa ngajaga sebab senengnya engke jaga di akhirat teh urang maot lalaki mah bakal diminta pertanggungjawabanna loba awewe hungkul sawe adi awewe eta dulur awewe eta teh urang kita laki gitu jadi urang teh sebagai laki kudu bisa mere pabagahan nya contoh nu bener ka awewe dulur urang awewe nu bisa bener ulah sampeikeun ka manehna masalah kaprakeun tentang emansipasi eta meureunnya kudu gitu tah sama jaga mana main lakukeun wae dangukeun dangukeun ingkan lakukeun wae goblok tapi aya oge awewe teh apa muncul meme lain meme tulisan meme tulisan gitu nya aya bahasa Sunda lalaki mah kana peka kamu mah kana peka orang yang pengalaman aja pembajikan gitu. Oh nyadai lukaliku keluarga mah. Iya bener. Karena orang teh teu paham naon nu hayang kumanehna teh. Karena teh ngomong teh berharap orang teh peka gitu. Padahal kan orang sebagai lelaki emang apal gitu kan. Kadang kan didinya ieu teh lelaki mah erek bener erek. Jadi salah lain. Saya cador hati mah. Jadi kan emansipasi teh. Emansipasi ini mah jujur salah, nggak bohong salah. Ini masuk ayah bahasa gitu dulu, masuk ayah bahasa kamu mah tidak peka. Tapi itu teh bumbu, punya bumbu dalam rumah tangga. Geus pasiapan akur DT begini gitu. Langsung ya? Nah, langsung ngomong. Langsung jadi ini siapa menawai orang yang itu mikirnya langsung ada maneh ini tadinya wae nah ini sampai ke hari tamat ada iklan dijual iklan itu salah satu program apalagi awal itu air datang bulan waktu Jepang air lagu nama orang iklan apal apal kecil ada apal lah tilam ayo jadinya jaluruskan utara ya banyak tuh ada ayah kan iklan boleh atau kita iklan untuk Jepang eta ayah lagu kan ada band karena wanita ini dimengerti
roti Jepang. Makanya Itu maksudnya naon. tapi lo kita nggak lagu eta asli Orangnya asli. tapi body lagi beda nah roti roti kambingnya lagunya Kan eta teh jingle kan baheula. Aya iklan eta teh. Laguna. oh jadi kieu lamun misalkeun ke naon ngaranna teh haid Keur haid. yang nanti kudu dimengerti urang nu meulina teh Tapi teu keur haid oge awewe mah jigan mah kitu. lo batang mau misalkan kalau ngomong kata itu berarti kan kudu dibere eta anto kira ku ulang tahun anjing di bareng gitu aku udah dimengerti berarti eta dah mengerti eta tepakan gitu jadi kahayangna tinggal imutna atuh lagu eta lamun panona petet sabelah eta hayang kitu lamun jeung penting gitu lamun petet sabelah ngecepan gitu Ya, itu ya. Jadi karena wanita itu di oh, bahasa Sunda bahasa Sunda karena wanita itu sebab awewe tahu hayang ayam lebih kanyaho gitu. betul dia mengerti naon soal tapi Kang Artos Nah, oh bener ya itu judulnya Rek, lagu. awewe kudu di Kang Artos ku Artos kuartos. nyaho eta mah tuh Tah, ieu mah urang mah kurang kali apresiasi we. Jadi dia lagu karena wanita ini gitu. Lain lagu Sunda nya. Nah, naon. Ieu mah kan orang mah kan orang ge bagian dari Indonesia Indonesia orangnya. orang yang kudu bisa Jadi ya lagu jangan apresiasi ke para wanita-wanita di sana gitu Pak. Sebenarnya orangnya nyaah. Orang dari ambek, orang dari nyare. Pakai apa? Pasti tuh. Kok majikan bisa. Oh, oke. Ini bisa wae atau kaduluran. Penting kok kafe kan aya teologi gitu mane mah alus cenah naon naon kade cenah nya mane ulah kawin ka salmur dipikir-pikir cai beraku awewe salmur kawin Oh, salmur dikawin. so bayangkeun ulah tuh Iji we nya. Iji we uras awal salmur. ulah salmur Uras salmur. Ayeuna gitu iji teh mane mah. ah Ayeuna iji teh. isuk pageto insyaallah mau tidak Ah, Tilu. ah Tilu. tilu. inji bebek Nah, ya ini lagu ge kan ya ge lagu ini ngalambangkeun kesetiaan urang ya sebagai lelaki ka cok coba cing kayaknya halus age nya ieu mah ngahibur di olahraga miring ngalekan teh nyanyi mana nang ngiborkan urang kan nyanyi so lainnya bari tinggal bae sobat ku hindarikan pesona kemuliaan bagi yang memandang setiap simbol keagungan khas perawannya kami
ini mah asli cigaran teh nyamuk. Aku udah bari duit atuh. Ya Geus sapi. Kana duit sih cenah. Betul itu lagu. Apa tahan lagu. Lembok bencana lagu. Jadi jangan buku aja, jangan murang-murang, kan jangan baraya oge nya nonton gitu. Cek disimpulkeun kumaha teh cek mah jam emansipasi. Nya kumaha nya? Ku zaman ayeuna mah hese. Ya, ayeuna ngabejaan emansipasi teh kieu da zaman geus kieu. Tapi nya saeutik gede. Kudulah dia omongan mah dengan cuman ya secara halus gitu lah. Siap. Mah cek mah Gitu we di. nah tuh gitu. Si mana bahasana ambigu gitu kikituan. Cek urang ge pan cek si Alep geus ge luhur. Tahu ini mah kata gitu. Jero. Simpan kumaha tah jadi aya pesan-pesan. Cuma yang disebut cutting milenial teh. Ingat lah ini baru nukat disebutkan manehna karena banyak yang disalahkan ya karena ini kontraknya nawe mah ada ngomong sama tanggalnya kecuali mun anu can kawin ya can nikah sampai karir lah gitu kan kita begitu nikah tetap orang dia posisinya jeung urang mah naon hari itu yang zaman ayeuna mah ditanya baru dah ya. Kita kan lalaki lagi pada budak orangnya muda tong ngerasa kalau wae mah kejadian kieu maksudnya si lalaki teh ini sih kalau misalnya orang menjauh ya menyanyi duit orang menyanyi si cewek aya gitu oke itu loba atau gitulah danger ngaranna Baik di kalau kontrak di lalakinya anu neangan duit gitu. Kan aya pamajikan gawe ge leuwih alus gitu jadinya leuwih ieu. Tetap ingat kontrak. Posisi itu kudu laki mah diluput anu mah nah teh gitu. Sia eta Anjing. panjang iya kucingan ini mah salapan ulang seberapa tahunnya rumah tangga 2000 pokoknya mah ayalah 8 tahun dulunya. 8 tahun orang di pemajikan rumah tangga dapat tongong-tongong misalnya ini omongan Balangi pemajikan omongan lipat wah aduh cukup lagi kayak mah patong-tongong kayak ngebahas gitu deh mah tabucingan dianya tadi naikkan dulu handap non bedana buaya darat dan buaya cair beda sok non bedana bisa kan di closing ya tabucingan dulu kamu di ibu gitu atuh di dia we gede ge boy salut deh lalu kah tukar ai buaya cair mah urang calawak kieu ai buaya darat mah calawak kieu gitu bae nah sakitu nya lebih ka hatur jadi intina dina masih pasti teh kudu balik deui ka kodrat awewe balik deui ka kodratna baru lalaki oge balik deui ka kodrat sakitu dikatur hampura kanu aya hapunten kanu kasuhun nya urang tiasa terpanggil mamuga insyaallah dinu acara Cek Beja emaknya Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.